Nah itu us. Si cilok. Benar. Cuma matung ngerewas batur teh. Udah ngeok molor wae atuh. Pergi ngalayap atuh aing teh taur sare. Siapa naon da aing ngatel ngomong. Tuh, soal bujur kena tungul. Kamu aing ieu teh jedak tadi kena tangan cau tuh. Belum sama. Ih, anjing banget ih. Pangamuran kieu hirup teh nu gawe lah urang. Naon sih hayang gawe? Ari kuat mah awak manehna aya tempat gawe mah. Ngan rada jauh di Tasikmalaya pisan. Bae, we penting mah halal. Di pabrik, cok. Ari mah Pabrik naon? pabrik keratindeng. Gaweana masuk-masukkan banteng kena kaleng. Serius anu. Minta ada kontak manehna we aing. Mana pe aing? Sugan maneh kemana kan tadi? Ya, Tuh jangan tuh di situ tuh ajaran. lah. Naon euy? Aduh, HP geuning. Salah deh euy. Dah. Payah euy. Payu meureun otak teh bu. Euy. Ya kayak teh botak euy. Nu hiji anjin nih. Apa nya? Asia, goblok, aing rawas 2 kali. Panguran teh nya. Alah. Nying nyeri goblok. Naon ujang teh atuh? Di jantungan nih ay. Tadi tarang goblok ayeuna ieu. Ampun ada tengah aja. Naon mana cok juga bingung teh. Lihat HP. Nyata nu saha? Tah apa nya mana urang ieu mana hewet teh. Didinya udah mana wae cing di nu kari ieu atuh hari ieu nu pun ge. Pocing. Ying, pe aing ieu mah. Jual maneh wangi. Oh, ning heueuh perpor lagi potong maneh eta mah. Gampang pe aing kudu ngomongin aing pe lagi. Ngaluas pe aing mah. Lah euy. Geus kana malah. Mun maneh ngalok ieu, anggeus kena ieu masalah. Oh, kenapa jeung urang? Wah, ini benar kantor. Mana rancok? Mana? Oh, mati lah. Nih, kolam ku aing cok. Ampun. Ampun. Dak saja teh. Ampun. Apal aja.